Kona ka paraji teh sirah sok rada gepeng sabab dibedol. Da ieu korban paraji adi simkuring sirahna rada gepeng teh buleud. Aya abdi mah buleud kieu korban bidan euceuk. Sabab ngagolomong abdi mah rada gepeng sirahna berarti korban paraji eta. Jadi rek lahiran mah bebeja ka saha? Ka bidan ulah ka ajengan, ajengan teriuh nya make sorban nya tasbih nya lamokot geti meureun sedekah teu ari. Tapi dina sabadana lahiran budak rek diakekahan bebejana ka saha? Eta ka ajengan wae euceuk. Budakna teh rageda gede euceuk disunatan beres rek syukuran model kieu bebeja ka saha? Tuluy budakna teh gede euceuk rek dikawinkeun nu nyerenkeun saha? Anu narima saha? Nu khutbah nikah saha? Nu ngadoa saha? Nu ceramah saha? Tuluy eta budak teh maot euceuk katabrak entok. Lah piraku katabrak entok maot apaan entrokna 1000 siki meureun nabrak jebret. Maot eta euceuk budak teh anu tadi dikawinkeun teh bebeja ka saha euceuk? Nu nguburkeun saha euceuk? Tahlil 7 poe 7 peuting saha euceuk? Allah ya Karim, urang ti samemeh lahir nepi ka ninggalkeun alam dunia, samemeh urang gubrag ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia. Urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung tukang sound system, urusan lain jeung kepala desa, tapi urusan jeung ajengan. Betul? Setuju? Akur? Tapi urang dina sajeroning butuh eta sakitu hesek neangan ganti ajengan euceuk. Lamun seug poe ayeuna aya RT maot, aya Pak RT? Ya. Maot mah ayeuna. Atuh tong waka. Ieu mah lamun. Geus ngagebeg disebutkeun lamun oge euceuk. Lamun seug poe ayeuna aya RT maot, simkuring yakin isuk paget oge bakal aya gantina. Bener? Lamun seug poe ayeuna aya kepala desa maot, simkuring yakin isuk paget oge geus aya nu nyalonkeun jeung siap jadi kepala desa. Tapi di mana-mana aya ajengan ngantunkeun, di mana-mana aya ulama ngantunkeun, saha anu bakal ngajamin isuk pageto bakal aya ajengan gantina? Saha anu bakal ngajamin isuk pageto bakal aya ganti? Teu kurang-kurang lembur ditinggalkeun ku ajengan, ditinggalkeun ku ustad, saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, eueuh gantina nepi ka eueuh guru ngajina. Bener? Allah ya Karim sakitu hese neangan ajeng. Budak di pesantrenkeun euceuk maksudna mah hayang jadi ajengan jeung jadi gantina. Allah ya Karim balik di pesantren budak teu bisa ngaji-ngaji acan, dititah jadi imam mundur, dititah mingpin tawasul teu bisa. Allah ya Karim hes. Ini juga ambek tong bari ngaheujeun euceuk. Jadi penting ajengan teh didoakeun. Penting didoakeun teu? Penting titip wih ti ieu pangaosan dina sabada salat titip doakeun ketua MUI, guru simkuring, guru urang sadayana, guru ngaji barudak euceuk, Pak Ustad Hamdan, Pak Ustad hiji-hijina di daya Ustad. Pak Ustad nya Pak Ustad Pardan, Pak Ustad Pajengan, Pak Ustad, Pak Ustad, Pak Ustad, Pak Ustad, Pak Ustad, tong nyebutkeun tukang ojek euceuk cicing. Euceuk mah keur mapayan ustad. Doakeun tah euceuk guru-guru urang sararea anu kusimkuring dieu ku euceuk disebutan hiji-hiji dina bada salat. Gusti mugi ku Allah dipanjangkeun yuswa tur disehatkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bade moal. Awas, tah insyaallah moal pasti maneh mah. Nu insyaallah. Euceuk enjing kabumi sindang. Imun insyaallah pasti moal euceuk moal sindang eta. Urang mah salah kaprah jeung insyaallah teh. Kangjeng Rasul mah insyaallah teh erek aya urang mah insyaallah teh. Nah, teh eta nu geus lalieur di urang. Euceuk sindang heula, mohon insyaallah engkinnya pasti moal eta teh kudu didadagoan, teu kudu ngaliwat, teu kudu naon. Erek ngadoakeun moal. Tah kitu bade we. Bade insyaallah. 2 titip ngadoakeunna ulah hiji. Ya teh euceuk abi leuleumpagan di dieu euceuk katingalin teu. Rieu sun tigebros abi mah ya. Kuduna kursi teh belah dia ya teh. Jadi meh kaciri ka sararea. Aduh, sieun morosot. 2 titip doakeun ajengan teh euceuk dina sabadana didoakeun panjang usia tur sehat, doakeun ajengan teh sing jembar ilmuna, sing jembar rezekina, barokah ilmuna tur barokah rezekina. Amin ya Allah ya rabbal.
Naon sababna ajengan bet kudu didoakeun barokah ilmuna, sabab supaya urang nu jadi jamaahna bisa ngalaksanakeun naon anu diparentah cek ajengan. Lamun cek ajengan teh ece urang kudu rajin sedekah, lamun ilmu ajengan berkah, maka naon anu diucapkeun ku ajengan pasti bakal bisa dilaksanakeun. Ece kudu nutupan aurat urang teh, maka insyaallah isuk pageto urang bakal make jilbab. Di mana-mana ilmu ajengan dipaparinan kaberkahan ku Allah, saucap nyata saciduh metu naon rupi nu dititah ku ajengan bakal bisa dilaksanakeun ku jamaahna. Nu kadua ajengan teh dina sabadana berkah ilmu kudu doakeun berkah rezeki. Naon ari berkah rezeki teh, jembar rezeki teh beh dieuna macek orang dieu macek orang Kubang disebutna teh beunghar we atuh kitulah. Jadi ajengan teh doakeun sing beunghar. Naon sababna? Sabab di mana-mana ajengan miskin, ustad miskin, perekonomian di bawah rata-rata cilaka ece. Saha nu bakal cilaka lain ustadna, dari ustad mah meureun dibere kamiskinan bisa sabar, da apal ilmuna, tapi kadang-kadang anu bakal jadi cilaka teh urang nu salah ku jamaahna. Nah, cenah ustad nu miskin urang jeung nu cilaka, coba we ku ece lenyepan cek ustad teh kieu di pangajian. Ece wayahna di mana-mana urang panen geus ngaleuwihan kana 700 kilo, tegasna mah 7 kintal, maka ece kudu zakat, disebut teh zakat pertanian. Kusabab urang mah make cai hujan, ece zakatna kudu 10%. Sok lamun bisa mah titipkeun ka DKM atau ka ajengan jeung ka sawae, ece pasti nepak. Bi naon? Eta mah ajengan we hayang dibere zakat heueuh. Bener teh ce? Itu udah manehna malam teu pamere ti urang-urang ti saha? Manehna mah dahar isuk teu sore. Lamun teu ti urang ti masyarakat ti saha? Allah ya Karim ajengan nitah zakat dituduh hayang narima zakat padahal heueuh. Heueuh darek ti mana deui atuh lamun ajengan perekonomian di bawah rata-rata, cek ajengan nitah zakat pasti dituduh hayang dibere. Cek ajengan nitah sedekah pasti dituduh ku urang hayang dibere. Padahal da ajenganana perekonomian di bawah rata. Tapi lamun di mana-mana guru urang sarerea, ajengan, ustad, ulama, kiai perekonomian di atas rata-rata, mantena moal nitah ka urang zakat tapi bakal nyontoan zakat. Mantena ka urang moal nitah sedekah tapi bakal nyontoan kieu ieu nu ngaran sedekah teh insyaallah. Hartos teh. Jadi penting ke ajengan beunghar supaya bisa merecon. Di mana-mana ajengan perekonomian di bawah rata-rata ece nu cilaka ece cek tadi oge. Dar ece ke keterok ka bumi ajengan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aya naon ece tengah peuting model kieu. Apana ajengan? Kunaon apana pan tadi teh aya keneh isuk oge jeung kami papani. Apana? Kunaon? Di soledat di kamar mandi kunaon ngantunkeun geus maot cek ajengan alhamdulillahirabbil alamin. Coba cek ajengan salaki ece maot jadi alhamdulillahirabbil naon sababna? Tuh apaleun menang proyek ece. Tingali apal. Sabab ajengan mah proyekna salah saji di mana-mana aya anu lah lamun ajengan perekonomian di bawah rata-rata mah atuh aya nu maot teh ece. Sabab bakal naon? Bebejak nu jadi pamajikan. Indungna naon? Teu kudu masak saminggu ka hareup mah. Naon? Pak RT maot alhamdulillahirabbil alamin. Con Pak RT siga kebegahan we, bung sare da sinten beunta deui. Hidup Pak RT. Yos tali. Punten nya ceuk ka tukangan C nya. Itu mah DL ece. Tahu DL? Derita loh. Dari mah panitia bongan nyimpen kursi di dia. Jadi di mana-mana ajengan perekonomian di bawah rata-rata saha nu cilaka masyarakat, saha nu cilaka jamaah. Ajengan mau alhamdulillahirabbil alamin cek ajengan. Naon sababna? Sabab bakal menang proyek saminggu kahareup ajengan teu kudu masak, saminggu kahareup ajengan teu kudu neangan saku suluh, saminggu kahareup ajengan teu kudu ngarit jeung sagala rupana. Sabab naon? Batur mah dibere nage sabungkus ajengan mah sarantang. Kealaman ku abdi ece bunga lamun aya moal teh kacida. Ya Allah. Ngan poe ka-7 teh ece ngesedih. Gusti proyek beak bering nang tunggalang layung ece dina lawang panto ngalamunan teh kieu cek ajengan teh meureun isukan mah kudu neangan suluh deui kudu ngariti jeung sagala rupa hayang dahar teh da ngaranna ge boga pamajikan ari pamajikan ajengan pan santri anggar soleh
teu kudu kitu apa da urang teh kudu narima kana takdir Allah sing qanaah mohon urang ngadoa ayeuna mah ka Allah mudah-mudahan isukan Pak RW maot beres eueuh perkara. Jadi lamun di mana-mana ajengan perekonomian di bawah rata-rata orang Kubang maot seminggu sekali tadi doakeun ku ajengan. Doa ajengan teh atong boboro atuh nu kasurupan ge cager. Siap teh mau seminggu sekali. Atuh ku pinuh kuburan meureun di dieu nya. Jadi ku urang doakeun ajengan teh hiji naon cenah sing panjang usia tur disehatkeun amin. Nu kadua sing berkah ilmu tur berkah rezekina amin ya Allah ya Robbal. Aparatur pemerintahan militer ataupun sipil TNI sareng Polri na pahansipna mudah-mudahan marantena anu jadi ais pangampi urang sarerea Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, sareng Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, sareng Presidena. Mudah-mudahan urang doakeun aranjeunna nu jadi aparatur pemerintah, nu jadi wakil-wakil urang sarerea, urang doakeun mantena sing dipaparin kakiatan supaya tiasa menteladani naon rupi nu geus dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi Bapak, Ibu, miwah murang kali sadayana nu pusim kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, itu tandanya Anda kurang cairan. Minum terlebih dahulu. Tong diturutan di imah der kitu. Bibir pecah-pecah cek teh hareupeun budak, tenggorokan kering, susah buang air besar, minum terlebih dahulu. Dibaledog ku remote ku budak nanaonan mak. Icing eta mah bagian mubalik heureuy kitu. Puja anu janten panghias rasa anu nyangsang dina dada anu janten mimitina carita urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Puji nu janten panghias ati nu nyangsang dina diri urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati. Nu mana niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu dugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Urang sadayana tiasa riung mungpulung petepang lawang petepung lawung pamprok yonghok dihaplah. Anu mana mudah-mudahan riungan urang sadayana dijantenkeun sareng dicatet janten hiji amal kasaean dipayuneun mantena amin ya Allah ya Robbal amin. Sing percaya ari muja jeung muji jeung minta tulung kudu wungkul ka Allah matakmu balik di mana wae jeung saha wae pasti ngelingan dina samemeh anjeunna ceramah ngadugikeun kana naon-naon anu rek didugikeun pasti ngajak muja muji jeung syukur kudu wungkul ka Gusti. Naon sababna? Sabab teu aya dat anu langkung utami, sabab teu aya dat anu langkung hak anu kudu dipuja, anu kudu dipuji, anu kudu disyukuran iwalti Allah Subhanahu. Nah, jeung Ustad make jeung kudu ka Allah da urang mah jeung Allah hare-hare we, urang boga kasusah Allah cicing, urang boga hutang Allah teu nulungan. Urang hayang sawah payu ge Allah eueuh tulung-tulungan ka urang cek barudak. Update status oge meni eueuh nu nge-like Allah teh teu nyaaheun ka urang teh cek barudak. Allah teh disebutna teh Allah nyaeta berasal kata tina ilahun anu artina pangeran. Berarti wajib disembah Allah teh disebut nate dina surat Al-Fatihah mah Rabbil Alamin nyaeta anu ngurus sakabeh alam. Berarti termasuk urang teh diurus ku Gusti Allah. Sapoe ku euceul nyepan pan aya euceul tetangga urang kieu nu model 3 poe kamari geus ngobrol jeung euceul teh kieu. Bi naon? Engke peuting malam Minggu tanggal 11 bulan Maret urang ngilu pangajian yeuh urang tolab. Di mana? Eta ten Kang Roni apa dina sabadana nyepitan cek jaki teh cenah bade aya tablik akbar bahkan cenah lamun jadi mah mau balik nagerek 2 hiji cenah ti PKB cenah hiji cenah ti Cihamplas. Oh gitu mohon hayu atuh der ku ece teh disamper tadi magrib teh ce hayu atuh cenah ayu ti kamari meuni haget ece mah rek ngajak bi hampura pisan lain teh hayang ieu teh kuat nyeksrek saawak-awak tingkat ti isan teuing naon cenah na kunaon asam urat juga nama ieu teh kuat nyeri cenah. Ibi mah ti 3 poe kamari ngajak geus rencana ari pas poena nyaan ieu teh lain ngabobohong kuat nyeri teu kuat cenah iki karek minum obat jugelah cenah euceul sorangan ka ditung teh mun euceul geus ngadengikeun ceramahna ceramahkeun deui ka abdi cenah isukan. Allah ya Karim aya anu geus rencana 3 poe ti kamari henteu datang ka poe ayeuna naon sababna henteu dikersakeun teu diizinan ku Allah Subhanahu. Aya oge euceun nu model kieu jelema teh
Ece kemararana mending ngarabring tara-tara marake kerudung joya model gitu. Naon ari ibi teu apa naon atuh da ka urang mah tara aya nu ngabejaan sagala rupa ge urang mah di dieu mah meuni dimusuhan ku sarerea teh. Lain dimusuhan maneh mah tara ka pangajian jadi teu wauh jeung sasaha teh. Narek kamarana eta rek ka pangajian naon? Pan eta aya tablik akbar. Dina sabadanan nyepetan cek jakit teh aya tablik akbar mubalikna teh 2 cenah. Harnu bener dagoan teh euceuk ngilu aya jelema teh euceuk nu teu apaleun penting ayeuna rek pangajian henteu rencana bahkan rek hadir Allah ya Karim hadir tuh tinggal di nu kerudung coklat tong dilieu euceuk karunyakeun bae aya jelema anu geus rencana tapi ku Allah teh dikersakeun teu bisa hadir tapi aya jelema anu henteu rencana tapi ku Allah dikersakeun bakal bisa hadir sing percaya urang teh diurus jeung dikersakeun ku Gusti percaya teh cek tuh tepati percaya sok urang buktikeun meh tambah percaya ece gaduh soca mana coba colok ulah tuh ece nyeri meni nurut-nurut teuing kamu balik teh gaduh soca teu bapak gaduh soca teu jawab ku sarere cing kompak eta soca kucap kicep atau dikicepkeun nah jika nu gelo atau kucap kicepnya kiki aneh katanya kucap kicep jika nu gelo mulai lieur kucap kicep atau dikicepkeun alah bohong make jeung dikicepkeun lamun urang dikicepkeun soca eueuh ripuh abdi ge ceramah moal anggeus-anggeus saudara-saudara ngicep apapun yang terjadi ngicep ini kita dalam kumpulan ngicep semua ini harus ngicep wah lieur eueuh make jeung dikicepkeun barudak taruluh eueuh rek sare poho pan ngicepkeun barareun tah ke urang nu jadi kolot nang ngaliwat budak poho ngicepkeun tutupan ku urang budang sare barudak poho mukakeun panon pareureum ti jada lagon atuh da poho sia bukakeun riweuh eueuh make jeung dikicepkeun mulai lieur eueuh mulai ieu jiga heureuy padahal ngaji ieu dikicepkeun atau kucap kicep teuing ustad nyerah dikicepkeun eueuh ngan dikicepkeun lain ku urang cek tadi ge Allah teh disebut teh Rabbil Alamin anu ngurus kana sakabeh alam berarti urang teh termasuk anu diurus ku Gusti Allah soca urang teh eueuh dikicepkeun ku Allah berarti lieur teu pati paham hiji dicontoh eueuh apal cak-cak tira eueuh apal cak-cak ari cak-cak kahakanana naon reungit nyamuk Ustad meni kasar ngomong teh kahakanan ye apan keur diobrolkeun ge cak-cak urang mah orang Sunda sok kadang-kadang ngaco pan hayang lemes ngomong teh nu boga warung Ustad eueuh urang balanja ka warung erek ngaliwet punten mangga cenah Ustad erek naon ngalaliwet we Ustad ieu masyar asin geningan caroplok mastakaana asin piraku ka asin coplok mastaka eueuh lain mastaka atuh eueuh cek Ustad teh hulu babatok maneh teh saha budak make jeung apal babatok hulu moal babatok asin mending ngewa-ngewa teuing ka asin hulu make jeung babatok asin salah naon ka maneh ngajung juri gantara asin teh hulu atuh ari urang pan rarasaan pedah ngobrol jeung Ustad hayang lemes jadi nyebutkeun teh mastaka asin meni caroplok padahal maksud urang mah hulu asin caroplok salah kira-kira atau benar salah atau kira-kira atau benar salah ada sabab anu diobrolkeun oge asin coplok non hulu we teu kudu jadi mastaka eueuh tuluy eueuh teh rek meuli kalapa ngeser sareng kalapana we Ustaz sakumaha samastaka we kiraku aya kalapa samastaka kalapa mah sasirah we atau sahulu cek orang dia mah teu bisa diganti ku mastaka hayang lem tak urang masuk ngobrol begitu teh urang ngobrolkeun masalah hayam eueuh hayam nu abdi laleungit anakna kunaon jiga nama dituang ku sero piraku dituang ku sero eueuh dihakan we ku sero pedah ngobrol jeung abdi meureun hayang lemes jadi salah ngobrol mata abdi ka eueuh nanya lain teu sopan sabab nu diobrolkeun saha cak naon kahakan cak-cak teu kasar teh disebutkeun kahakanan teh sabab bahasa Sunda mah kudu ditingali naon anu jeung saha diobrolkeunana kaharti henteu keun bae pesan maneh naon kahakanan cak-cak eueuh
reungit. Ari ece osok newak reungit. Kuna memang suudon berarti cak-cak lain cicing dengekeun heula. Saya teh sok-sok tahu. Ari cak-cak kahakanana naon? Reungit. Ece sok newak reungit. Kunaon? Ku panangan tong ku kokod. Ece mah ku panangan ulah salah pan ece nu diobrolkeunana oge ku panangan. Sabaraha hiji ece eta newak panangan manewak reungit ku pananganna? Ku sabaraha hiji? Ku hiji kitu gigian maneh agelo sugan. Ku sabaraha hiji? Ku duana mah disarakah atuh ku hiji we. Atuh pan teu beunang. Geningan eta geus kuleungeun dua teh indit ka warung melibat nyamuk. Nyaeta ku dua ge teu beunang. Geningan eta ka pasar meuli raket nyamuk, nyaeta yang puas. Geningan eta meuli hit elektrik maneh. Nyaeta buat nyamuk teh angger teu parahe. Urusan karek rek newak reungit, make jeung kudu mental leungeun dua, make jeung kudu make bat nyamuk jeung sagala rupa. Tingali ece cak-cak tapakuran ku ece. Aya teh cak-cak nu ka warung meuli bat nyamuk? Sugan cak-cak ngagiridik ke keterok assalamu meuli bat nyamuk kunaon mana cak? Lapar teu bareunang. Teu cak-cak mah beunang we eta newak reungit. Kunaon cak-cak newak reungitna? Kuletahna, ku carehamna. Aya cak-cak nu newak reungit ku leungeun manehna. Atuh cing koleang beureun cak-cak teh labu. Bener henteu? Bener henteu? Jawab bener henteu? Naha cak-cak anu teu sakola, naha cak-cak nu teu boga akal jeung pikiran make jeung bisa newak reungit ku letahna. Nah, ece nu disakolakeun dididik bage jeung make akhlak jeung pakaian oge sae, panangan oge kuat ramona aya 10. Nah, teu bisa newak reungit ku leungeun acan. Da eueuh cak-cak nu beuli bat nyamuk, jelema mah make jeung kudu make bat nyamuk, ieu nandakeun bahwa urusan di alam dunia lain urusan kekuatan tapi urusan Allah. Lamun cek Allah cak-cak bakal bisa newak reungit ku carehamna bisa eceuk najan teu nyakola oge. Najan jelema kuliahan sarjana ari cek Allah kudu kuleungeun mah kuleungeun moal aya nu ku careham teu aya simkuring ningal pedah manehna sarjana newak reungit ku carehamna. Pikiran we naon cicing abi mah pan sarjana jeung manehna teu aya. Urang teh pan sok ngobrol kieu nah hanya manehna mah teu pati gawe tapi jadi jelema beunghar. Ari urang isuk sore gawe tapi teu jadi beunghar nya cenah. Urang mah sapoe jeput nonggeng di sawah euceun dederet tapi anger we hirup teh kieu-kieu wae. Nah ece sabab beunghar jeung lain eta mah urusan Gusti. Jadi anu dipenta lain saukur usaha ku ngaji ieu teh kudu make do kahartos cicak mane mah ding 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 lain ding 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 atuh di ding ding mane mah ding ding ding. Nyanyi bareng meh tunduh. Cicak diam merayap datang seekor nyamuk tuh ajengan teu ngaji tuh tingali nu bener naon dicapluk pan tadi geus diterangkeun cak-cak man teu newak reungit tapi nyapluk reungit. Tah ieu ngaji teh teu asup teh. Jadi nu bener mah hap lalu dicapluk. Tah eta bener maneh. Ieu mah mau balik teh teu kaharti cenah kalakah jauh-jauh diondang ti Ciamplas ti Cimareme teh kalakah nerangkeun reungit. Teu kaharti anya. Kudu make dalil kudu. Ku abdi dibacakeun surat dina Al-Baqarah tentang reungit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi ilal fasikin. Al-ayat sadaqallahul adim. Ngarti henteu? Tuh nya dibere hadis teu ngarti, dibere Quran teu ngarti. Jadi lain abdi teh ngobrolkeun ngacapruk cecep dina surat Al-Baqarah, innallaha sanyana Gusti Allah eta la yastahi moal ngarasa era Gusti Allah aya riba kana rek ngajadikeun Gusti Allah masalan kanu jadi contoh ba'udotan kana seekor reungit. Jadi reungit anu ku abdi bieu dijelaskeun bieu teh lain saukur heureuy jeung bodor, tapi reungit anu ku abdi dijelaskeun bieu aya dina surat Al-Baqarah. Bahkan Allah oge nerangkeun kana reungit lamun ditapakuran mah ku urang matak ningkatkeun